tata titi duduga prayoga teh simbol anu dicanak dina nami ngaran sareng sifat sato. Tata Eta tata teh titi tata teh. titi teh tata teh sireum. Heeh. Pertama teh pan sireum. Tah ari sifatna sireum teh lamun papanggih jeung babaturan sok munjungan sasalaman bener teu? Heeh. Silaturahmi jadi ngajaga hubungan nu harmonis meureun antar sasamanya. Sireum ge geus silaturahmi komo urang meureun contohna seperti kitu. Terus ari sireum mah ngabogaan sifat gotong royong noh. Lamun sireum meunang kadaharan misalna jangkrik nya tara dipapanggul ku sorangan, digotong rame-rame bener teu? Oh, geuleuyeung kitu jadi naon teh istilahna lamun cira jelema teh mah paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan teh gitu. Sireum oge geus gotong royong kumaha urang meureun nya